Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 16. Warwa sareng ngariwayatkeun sa Ibnu Hibban. Aksiru kudu ngalobakeun anjeun dzikrullah ta'ala. Kana dzikir ka Allah hatta yaqulu saingga ngadawuh tah jalma-jalma teh majnunun ari ieu teh jalma edan. Urang kudu ngalobakeun dzikir ka Allah kitu kajeun disebut urang gelo, urang edan. Heuh nya urang ningali jalma nu dzikir tapi kauglek-uglekan. Tah ieu teh cek Ibnu Hibban mah kitu kajeun disebut edan geus penting urang terus dzikir ka Allah. Warwa ngariwayatkeun sa Muslim wa Nasa'i sareng Nasa'i wal Bazari sareng Bazari. Jadi disebut gelo teh meureun ka mana-mana teh harus we kunyam-kunyam jiga nu ngobrol sorangan tutur padahal eta teh keur dzikir ka Allah. Alanahan teu nabi hukum nyaritakeun kami ka hukum ka aranjeun kabeh bi khairi a'malikum kana pangalus-alusna amal aranjeun kabeh wa azka sareng nu ngabersihkeun itu amal inda malikikum di hareupeun raja-raja aranjeun kabeh wa arfa'iha sareng pangluhur-luhurna itu amalikum fi darajatikum dina darajat aranjeun kabeh wa khairin sareng nu leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh min infaqid dahabi tina ngainpakeun emas wal waroki sareng perak wa khairin sareng leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh min antal qau tina yen tamanggihan aranjeun kabeh aduakum ka musuh-musuh aranjeun kabeh patadribu maka neungeul tai aranjeun kabeh anakohum kana punduk-pundukna itu aduh wa yadribu sareng neungeul tah itu aduh teh anakohum kana punduk-punduk aranjeun kabeh. Tah ieu teh nya ngadawukeun kieu ari kitu we kami teh teu ngingetkeun ka anjeun teh kana kaalusan amal nu ngabersihkeun amal anu ngabersihkeun dina nalika disandingkeun ka raja-raja ka Allah kandat Allah jeung anu pangluhur-luhurna amal dina darajat aranjeun kabeh pang alus-alusna tinimal ayeuna ngainpakeun emas jeung perak nu leuwih alus pokona mah keur maraneh teh leuwih alus tibatan manggih urang teh musuh tuluy jeung musuh teh gelut urang teh nah urang nu ngabunuh ka eta musuh Allah teh atawa manehana nu ngabunuh ka urang berarti syahid. Qaulu ngadawuh sahabat teh bala sumuhun Gusti sumuhun kantos Gusti qala ngadawuh Kanjeng Nabi zikrullah ari dzikir ka Allah azza wa jalla ari eta dzikir ka Allah. Jadi dzikir ka Allah teh leuwih alus tibatan nu disebutkeun tadi leuwih alus tinimbang ayeuna naon perang fisabilillah kana dipaehan urang atawa urang nu maehan leuwih alus tinimbang ngainpakeun ayeuna emas jeung perak kitu tah kitu cenah. Warwa sareng ngariwayatkeun sa Tabrani Imam Tabrani laisan teu aya kalakuan jeung tingkah eta aya tahayaru sangsara saha ahli jannah ila ala saatin angin kana sawaktu marut anu ngaliwat itu saah bihim ka itu ahlul jannah walam yadkuru sareng teu dzikir ahlul jannah Allah ka Gusti Allah taala fi hadina itu saah. Jadi eueuh kasangsaraan keur pikeun ahli surga terkecuali sawaktu ahli surga manu ngaliwat eta ahli surga teu dibarengan jeung dzikir ka Allah eta teh sangsara. Jadi lamun urang hayang disebut ahli surga maka setiap waktu urang kudu dzikir ka Allah kudu bisa ngarasakeun di mana urang teu dzikir ka Allah kudu ngarasa hanjakal nu luar biasa ngarasa sangsara ku teu dzikirna ka Allah kitu dah ieu teh maksudna. Warwa ngariwayatkeun Tabrani adon liman sing sajalma lam yadkur anu teu dzikir siman Allah taala ka Gusti Allah taala faqad bari'a makanya talulubaran siman minal iman tina iman. Geus kaya-kaya teu boga iman we jalma teu inget ka Allah mah. Saur Imam Tabrani teh kitu. Warwa sareng ngariwayatkeun Imam Tabrani aidon deui mislul ladzi ari perumpamaan jalma mana ya teh
Ai mislul dari perumpamaan jalma yadkuru anu dzikir siman robahu ka pangerana siman waladi jeung jalma layad guru nu teu dzikir siman teh mislal hayyi eta sapertikeun jalma nu hirup wal mayyiti sareng nu maot ya Allah nya robana jalma nu dzikir nu eling ka Allah jeung teu eling ka Allah teu inget ka Allah sapertikeun jalma nu hirup jeung jalma nu maot dina harti tuh jauh kamanfaatanana batak cicing teh urang Allah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa subhanallah bari ngopi teh urang euy nempoan nu liwat komo nu geulis mah subhanallah dikirnya ya Allah ya Rabbana sholawat terus urang teh supaya urang ulah dikagolongkeun sapertikeun jalma nu maot nu eueuh guna hirup di alam dunia teh Warwa sareng ngariwayatkeun itu Tobroni teh edon deui yaqulu ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala. Allah ngadawukeun kieu. Ya ibna Adam ya anak Adam innaka sanyana anjeun idza dzakarta di mana zikir anjeun ni ka kami. Syakarta maka tah eta teh syukuran anjeun teh ni ka kami. Wa idana saeta sareng di mana poho anjeun ni ka kami kafarta maka kupur anjeun teh ni ka kami. Ya Allah. Jadi kitu tah. Lamun ayeuna anjeun inget ke kami eta teh termasuk bentuk syukuran ka kami lamun anjeun poho maka eta termasuk kupuran ka kami inna adzabi lasyadid kan gitu persiapkeun we diri urang teh terpikeun narima siksana Allah naudzubillahi min dzalik qalu ngadawu ulama wahadan nisyan nu sareng ari ieu anu jalma anu poho eta yutlaku dibahasakeun ieu nisyan teh ala nisyani goflatil jahli kana harti pohona ngumbarkeun kabodohan billahi taala ka Gusti Allah taala nisyan jalma nepi ka pohon teu dikir kaya-kaya teh dibahasakeun teh kana harti poho anu ngumbarkeun kana kabodohan ngumbarkeun urang teh kan butuh ka Allah teh butuh tapi urang teh henteu dikir ka Allah eta teh kaya-kaya urang ngumbarkeun kana kabodohan ka Allah. Wal isyraki sareng musyrik bih ka itu Allah. Nyakutukeun ka Allah teh lamun urang teu dikir ka Allah teh. Wala nisyani goflatil irodi sareng kana pohona ngumbarkeun ngambalieur anillahi ta'ala ti Gusti Allah taala. Wa tariqi sareng jalanna ka itu Allah. Wa kulahuma sareng ari duanana itu nisyan goflatil jah jeung nislan goflatil i'rad eta madmumun dicacat kabeh oge. Intina kaya nyirikeun urang teh kana kabodohan, nyirikeun urang teh kana ngabaliurna, mata ulah lepas urang mah dikir ka Gusti Allah terus we dikir kayaan kumaha oge. Gerang kok dipayun ieu. Idza marartum diman rawa Turmudi idza marartum di mana ngaliwat anjeun kabeh biryadil jannah kana taman surga parta'u maka kudu ngalap ngeunah marane kabeh teh ngalap untungnya qalu ngadawuh sahabat ya Rasulullah wa ma eta naon riyadul jannah ari taman surga qala ngadawuh nabi halqud dzikri riungan dikir halaqud dzikri riungan dikir kitu di mana jadi ngaliwat kana taman surga teh nyaeta ngaliwat kanu keur dikir riungan dikir maka urang kudu ngalap untung kadeunya ngalap ngeunah jadi kaya-kaya jalma nu ngariung dina tempat dikir teh eta teh jalma kaya-kaya aya di taman surga mata pantes wa amma muadabatu ala majlisil dzikri wal majlisil ilmi wa dzikri wal muadofatu ari ngalanggengkeun ilahuduri katanya ilahuduri majlisil ilmi wa dzikri ilajun kabirun kan gitu. Udah ngalanggengkeun kana hadirna di majelis ilmu jeung dzikir eta teh obat nu luar biasa keur hate sangkan terus inget ka Gusti Allah nu akhirna moal loba mikiran dunia urang teh mikirna soal akhirat we lobana eta teh sing goreng tamana surga. Warwa sareng ngariwayatkeun Turmudi aidon deui man sing sajalma salat nu salat si iman. Asubha kana subuh pi jamaatin dina berjamaah. Sumako ada tuluy diuk si iman teh ya guru barina dikir si iman teh Allah taala ka Gusti Allah taala.
Salat subuh urang dia berjamaah teu waka mulang dikir ulang teh nepi ka carang-cang tihang diuk nya atatatnu anabi kabiji lawan asyamsu panon poe mun santri meureun ngaji eling ka Allah teh jalanna suma salat tuluy salat si jalma teh rakaataini salat 2 rakaatnya disebut salat isyrofnya kanat kabuktosan salat lahu pikeun si iman teh naon ajrun ganjaran ka ajri hujatin sapertikeun ganjaran jalma ibadah haji wa umrotin sareng umroh tamatan sampurna kabeh makbul oge mabrur tinggal kitu urang mah sok urang mah ngaji geus subuh geus wiridan teh tuluy ngaji geus ngaji teh 2 rakaat geus eta ganjaran sapertikeun ganjaran ibadah haji jeung umroh ya Allah ya Rabbana gampang rahmat Allah teh deukeut deet rahmat Allah teh warawa al-bazaru zikrullahi ta'ala rizikir ka Allah ta'ala fil ghafilina di jalma-jalma nu poho kabeh bimang jilati sobirina eta tetep di bertempat di jalma-jalma nu sobar fil parina di jalma-jalma anu kabur di medan perang lamun urang dina waktu keur dikir hek batur kaayaan keur poho kabeh teh urang mah kalah dikir euy eta teh akur urang berjuang terus dina perang ari batur kalah labur dina pangperangan jadi alusna luar biasa kitu batur keur paraho urang inget ka Allah batur keur urang keur perang batur kalah kabur tata urang jadi jalma nu panggagah-gagahna di payunan manusia di payunan Allah warwa sareng ngariwayatkeun da itu Bazari teh aya don deui makana ma min kaumin teu aya hiji kaum jalasunu dariuk si kaum teh majlisan di hiji majlis wataparoko tuluy pisah si kaum teh anu itu majlis walam yankuru sareng teu dikir si kaum teh Allah taala ka Gusti Allah taala fi di itu majlis illa ka annama angin kaya tafaroku pisah itu si kaum teh anji pati himarin tina ninggalkeun bangke himar wakana kabukdosan alaihim eta tetep ka si kaum naon husratun karugian kana langsaan yaumul kiamat dina poe kiamat lamun ayeuna urang ngariung di hiji majlis tuluy urang teh geus beres ngariung pisah baralik kitu teh euy teu dikir ka Allah eueuh maca sholawat eueuh dikir eueuh we nu matak jadi eling ka Allah riungan teh nu matak poho wungkul eta teh teu beda pisahna teh sapertikeun pisah ninggalkeun bangke himar ninggalkeun bangke himar jadi pisahna teh kalah nunda kacacadan mere bau ka batur kitu goreng kituna teh matak isukan di yaumul kiamah bakal menang karugiannya untuk bilahi minta santena mun urang teh geus ngariung maca sholawat nah maca doa naon bae anu dilakukeun ku urang santri makomo euy kamu ajengan makomo ulah nepi ka riungan teh eueuh saeutik-eutik pisan dakwah urang teh aya kudu aya Parawa sadang ngariwayatkeun sa Ibnu Abi Syaibah ma min adamiyin teu aya ti bangsa anak Adam illa angin wali qalbihi sareng eta tetepna hatena itu Adam teh baetani ari 2 imah dina hatena anak Adam teh 2 imah pi ahadima eta tetep dina salah sahijina itu baetani al malaku ari malaikat wapil akhiru wapil khoronya sareng dina anu sejena ya asyaitonu ari setan sareng kieu ya abil akhori gitunya ya Allah ya Rabbana teh jalan ya otak ya eta al-mukalif lam jadi dina hate teh aya 2 imah aya imah malaikat aya imah setan fa idza dzakaru maka di mana dikir si jalma teh euy si Adami teh Allah ka Gusti Allah taala khonasa mabur tah si setan teh mabur si setan teh lamun dikir ka Allah teh urang
Wa idza lam yadhkur sareng di mana teu dikir si abdun teh Allah ka Gusti Allah taala teu inget si abdun teh ka Allah wa doa maka nyimpen saha setan man korohu kana papatukna setan fi qalbi dina hatena itu si jalma wa waswasa sareng waswisus setan teh lahu ka itu si abdun teh kitu lamun teu dikir teu eling urang ka Allah teh teu inget si setan teh nuna papatukna dina hate tuluy bari waswiswas kitu setan teh tuluy ajakana kagorengan kudu poho terus kitu. Matak lamun teh mah hate urang hayang dipinuhan ku malaikat supaya ingat terus ka Allah maka terus urang teh dikir ka Allah. Ulah nepi ka aya ruang lingkup dina hate nu dicicingan ku setan. Kitu cenah euy. Warawa ngariwayatkeun sa Ibnu Hibban. Saya alamu bakal nyaho sa ahlul jam'i. Ahlina nu kumpulan min ahlil karomiti sapalina ahli kamuliaan. Kila diucapkeun waman eta saha ahlul kiromi ari ahlina kamuliaan kala ngadawu nabi teh ahlu majalis dzikri eta ahli anu sok ririungan dina dzikir eta teh ahli kamuliaan. Mudah-mudahan we urang sadayana salamin aku Allah dipaparinan hidayah taufik kakiatan sehingga terus-tiasa dzikir ka Allah ku ngalangkungan naon bae cara ku ngalangkungan naon bae usulna ka Allah termasuk ku cara ngaos ieu teh mangrupakeun hiji jalan urang nginget-nginget hate supaya hirup terus ka Allah. Mudah-mudahan urang ngeureuy urang mah ngaderes ayeuna ngaji sing bisa pisan ngaji sangkan bisa ngahiji ati diri jeung robul ijati. Wallahu a'lam bishawab.